acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Panji Wanara. Ya dongeng karangan Koswara ayeuna teh para wargi sadaya nincak bagian ke-15. Para wargi sadaya mangga dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung anu judulna Panji Wanara anu mana putra-putrana Nyimas Dewi Nawang Asri Robih Wujud nu hiji janten monyet nu hiji janten sakadang kuya. Mangga urang teraskeun. Nyimas Dewi Nawang Asri mah ngan ngeluh bae. Bari atuh harita teh ngarasa anu tayapa sedih nu tayapa padana jaba era kabina-bina malah geus sakarasa yen Kipatih Kunjaya seperti anu reka sidir sampir ka manehna sedengkeun Kipatih pok deui nyarita ngawalon kana akasaurana sareng kaheran Nyimas Dewi Nawang Asri. Eta atuda bet lucuna keur bangna kitu pedah bae Prameswari Raja bari pada ngajenan ku balarea ti ditu ti dieu ayeuna kanyataanana deuh kagungan putra sato. Mamang Pati ari tos kedah kumaha abdi teh margi ieu kajantenan teh apanan sanes kenging kahoyong jisim abdi Paman Pati. Nyimas Nawang Asri harita nyarios dumareuda swantena oge haros-hos ampir teu kadang bari atuh manahna tu genah anu apohara. Nyimas Nawang Asih pura-pura we anu ambek ka Patih Kunjaya harita lajeng sasauran satengah sesentak. Yeuh Ki Patih Kunjaya. Kamana wae Andika mah nyarita teh? Teuingeun siga nu puas geuningan Andika mah siga taya rasa perasaan pisannya ka batur teh nu keur meunang musibah teh. Cih ari tete nah abad ngabekarai pan atuh hina sanes wirang di kolong catang teh atuh. Wah, meureuna baris kaceluk ka balarea, kakoncara ka mancanagara di kaayaan teh. Malah jadi sabiwir hiji, jadi catur urang lemur, jadi carita urang desa. Lain bobodohan atuh. Tingali di luar tuh apan prajurit kajajar. Yakin tos terangeun kana ieu masalah teh. Nah, make rek ditutup-tutup sagala. Nah, make kudu dipungkir segala rupa teteh. Kaen rai ngerasa yakin yen Nyimas Nawang Asri pokona mah baris menang bebenon, baris menang hukuman. Ya kitu deui anakna ge nu jadi sato. Lah, nya kedah dipaehan we, panginten dipunggul jangga. Tema Ki Patih Kunjaya sigan nya malik teu suka, malik ambek kanu jadi lanceuk nyata Nyimas Dewi Nawang Asih. Atuh Nyimas Dewi Nawang Asih lajeng sasauran deui. Ki Patih najan nya kitu oge kanyataanana urang mah ulah wakanyeun kaputusan naon-naon make nyebutkeun baris dihukum sagala rupa. Teras atuh Den Aji sareng Den Larasati make kedah dipateni sagala. Taya hak urang mah yeuh mutuskeun naon-naon oge dina ieu kaayaan mah. Eta mah anging kumaha engke we, kumaha pangersa Kakang Prabu. Margi bobot pangayon timang taraju aya di Kakang Prabu. Tah kitu Ki Patih bising teh nyaho mah atuh barina oge. Yeuh, ulah lalawora sagala-gala ge. Teu meunang yeuh, teu meunang kitu bae lain lahak urang mah. Upama anjeunna parantos sumping ti leuweung tas bubujeng
meureun nemme anjeunna ge tiasa mutuskeun ieu masalah na kedah dibeureum kedah dihideung ceuk paripaosna eta mah nyangakeun we tangtos bobot pangayon timang taraju aya di Kangjeng Raja kitu Rai Patih ngarti Ki Patih ih atuh da memang kahartos nanging dalah dikumaha margi yakin teteh gak baris kacibit kulit kabawa daging ku aya ieu kajantenan teh atuh yo baris we pokona babibirang di kolong catang wireh Kangjeng Raja make kagungan turunan bangsa Sato di mana aya raja turunan Sato barina ge bet kawas dina dongeng we barina ge duh heran ide ge puguh heran ari adik Ki Patih lain kadua melaan lain kadua milu karunya jeung nyaah kalah geringanan mupuas bari mangsa lempangkeun kana sikap Kakang Prabu anu tacan karuhan rek kitu rek ieu na tacan karuhan rek dibule di hideungna sok aya wae atuh andika mah Patih bu aya wae cik atuh sing karunya ka Nyi Mas Dewi Nawang Asri pan tinggal itu teh saderek urang kieu-kieu oge aya paribasa ge buruk-buruk papan jati teh Nyi Mas Dewi Mayang Asri mangkin tarik nangisna bangun ukanya nyeriana keur nya kitu deui Den Santiaji sinareng Nyi Mas Larasati duanana pating salegruk nangis bakatinga kunalangsa anu taya papadan nyaksian kana kaayaan harita mangkin karunya mangkin watir atuh kanggo Nyi Mas Dewi Nawang Asih najan ukur api-api wungkul atuh kikituana teh tapi da pinterna keur nyandi warana menisigan nyawe malah maharita ngusapan sagala ka Nyi Mas Dewi Nawang Asri disarengan aku ngupahan dumareuda naker parantos geulis adi tetehkeun ulah dianggap nyeri hate ulah dijieun tugeuna antepkeun we Ki Patih nyarita kitu mah da puguh eta mah kitu kalakuanana meuni taya rasa kamanusaan teraka taya karunya ka batur eta mah Ki Patih matu teteh nasib abdi teh kieu-kieu teuing kumaha Rai memang telepat kasauran Ki Patih oge yen Kangjeng Raja baris wiwirang baris isineun temenan kagungan turunan Sato kalayan moal boa tapi nyata kanggo Kangjeng Raja baris ngebihkeun hukuman dibankeun hukuman ka jisim abdi teteh ku ayana tos muciwakeun ka anjeunna teteh nasib kieu-kieu teuing Rai ulah sieun kuno tacan kajadian Rai ulah sieun kanu tacan kajadian pokona bari ona oge cega paribasana ulah ieu mopo memeh nanggung wireh Kakang Prabu apanan langkung jembar Kakang Prabu mah aya paripaos landung kadungan lair aisan leuleus jeujeur liat tali teranibankeun hukuman kitu wae Rai sok ditimang-timang komo ieu apanan Rai teh pohara dipicintana pohara dipikanyaahna ku Kakang Prabu mah moal nya ditibanan hukuman kitu bae ieu nya kitu deui ka Den Santiaji sareng ka Nyi Mas Larasati Kakang Prabu apan pohara nyaaheunana mustahil pamidugi ka tega nelasan pati teh mah Rai sateka pola Nyi Mas Dewi Nawang Asih ngabeberah ka Nyi Mas Nawang Asri diupahan sangkan henteu alit mana sangkan henteu kuciwa teuing ku ayana nasib nu karadapan dina mangsa ayeuna
bari rami saksi mataan atuh Den Santiaji nu wujudna hiji monyet harita nyarita kan ingkang ibu aya naon jalu anaki sawios tadi aku ku ama raja oge urang mios we urang masa kaparan-paran ngantun ke negara ibu asa ulah dipaehan we kajian dipikeun pokok nama dihukum gantung dibuang tinggi dipikeun ka mana wae ga beri marido ibu ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso para wargi anu mulia harita Enden Larasati nyarita oge para mitra manehna ge sarua jeung nu jadi lantip sok sanajan jadi sakadang kuya para wargi tapi Aisyora mah meningon cerang harita teh kabandungan ku sakumna nu araya didinya margi memangan saukur titinggalian wungkul anu disihir teh dasa bener nama lamun eta teh warugana mah tetep ngan katingalina ku batur mah siga sakadang kuya kitu kaayaan dua putra raja teh lalas oge alim dipayahan mah ibu oyong kene ameng mun dipikeun mah sawios asa ulah dipayahan we ku amal aja ibu pokna Nyimas Larasati atuh bari sumegruk nangis dada karasa nyeri tugenaha ku sikepna Patih Kunjaya anak ibu Aji jeung Laras sing sobar ujang sing sobar nyai tangtu ibu baris nyarengan karanyeun kalayan memang kajeun digentel keak oge ku ibu ya jeung pokona mah tibatan di alapati ditelasa nyawa kan ku ibu di baris ditulungan ujang nyai nyajan aya di negara ibu ge tanggung jawab anak Nyimas Nawang Asri bener-bener nalangsa jeung kasuat-suat ku atuh bari nyarita ge harita teh bari nangis aluk-alukan para mitra Nyimas Nawang Asih ngupah ngupahan deui bari terus ngusapan kana rambutna Nyimas Nawang Asri parantos rai ulah nangis wae kalayan ulah katetrasan ngalamun kanu parantos ratacan karuhan ye pokona mah anggur mah sing tenang anggur mah sing tentrem sing tabah ye atur nuhun teteh katampi pisan ku abdi kanyaa sareng kabela teteh ka abdi memang sarengnya na mamang yakin Den yen Den de baris dihukum ku Kangjeng Raja ieu mah lain ini ye lain ning sieuran ngan baris jadi hiji kanyataan munyalahan praktek celi ucing ngan papadana bendu oge nyawe muga-muga ridungi katega nelasan Patimah ulah mun sakadar dihukuma ya teu naon-naon da eta mah atuh resiko bongan ngana saulah dipaehan we krunya keun atuh pasti dipikeun mah teu naon-naon beulina ge lah Gusti mugi Gusti nantayungan kajisim abdi sareng kapun anak non Gusti mugi-mugi we pun anak duanana ulah dugi ka di ala nyawa teteh ngaduakeun pisan rai
pokona mah muga-muga Raka Prabu singnyanya tiasa ngebrehkeun kanya karai sareng ka barudak. Keun teteh ge moal cicingeun bari usaha ngadongso ka Kakang Prabu sangkan Papang Prabu henteu nyieun tindakan anu ngabalukarkeun Rayi sareng palaputra Rayi cilaka. Tah kitu jadi urusan Rayi nya kitu de barudak. Memang teu dipiharep dikaniaya, komo upama nepi ka disiksa mah. Eta teh teu dipiharep pisan Rayi sing sobar sing tabah. Keun da teteh ge moal cicingeun baris ngiring atuh ngabelaan ka Rayi teh. Da sahanteun antara urang teh beri asa dulu repet ku hinis. Ret deui Kaden Santiaji sareng ka Nyimas Larasati. Lajeng ngatuh Nyimas Nawang Asih sasauran lirih. Sing tabah nya barudak, sing sobar, sing kuat keun we. Dihukuman oge ku ama sing ridho. Ngan lamun meunang nawar mah nya kajeun dibuang kaleuweung we tibata ditelasan mah ieu. Ai dibuang kaleuweung mah aya keneh kasempetan urang teh pikeun hirup. Atuh jadi pokona mahnya ayeuna mah sing sabar we. Keun atuh da. Uaya ge ibu ge baris melaan kahidap duaan anaki. Suyos ibu aji mah dihukum ge dibuang kaleuweung teh sawios-wios. Kawios dibuang kaleuweung we sareng dipaehan mah. Maden Santiaji make jeung ngarina teula sagala kanu janten ibuna. Harita teh najan kumaha para mitra Den Santiaji siga nu geus apal kana kaaya Nyimas Nawang Asih nusanyana yen sikepna ayeuna tengan saukur api-api wungkul. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Wargi anu mulia anu sami-sami ngadangkeun ieu dongeng. Harita sakumaha nu kauninga Den Santiaji make jeung ngarindat heula sagala kanu janten ibuna. Najan kumaha atuh harita Den Santiaji siga nu geus apal kana kaya Nyimas Nawang Asih anu sabenerna yen sikepna ayeuna sakadar api-api wungkul. Nyalak kumaha kewenya aji nya ulang mah kumaha nu kawasa we nya. Nya pokona mah da geus kieu mah kanyataan kieu mah kajadianana jeung memang apon lain meunang kahayang urang. Pokona mah laras ku tarik-tarikna musibah atawa coba we nu tumiba ka urang laras. Anaki memang ibu ge miharepna keur ieu. Sangkan ramah hidup teh ulah nepi ka tega ka hidup duaan nya. Anaki duh ibu barisna langsa tunggara. Upama hidup duaan nepi ka dikaniaya teh. Tapi ibu yakin tuang rama moal nepi ka nandasa anaki moal. Nyimas Dewi Nawang Asih kawas anu mere sumanget Kaden Santiaji jeung ka Nyimas Larasati. Kadua murang kali harita Santiaji para mitra jeung Nyimas Larasati anu memang umurna kakara 12 jeung 10 tahun teh. Atuh anu ayeuna tos robih wujud jadi sato. Nu hiji jadi monyet, nu hiji jadi kuya. Ai Nyimas Nawang Asri leuleus taya tangan pangawasa. Lir kapu kaibunan, lir kapas kahujanan. Anjeunna dugi kanyang hunjar lamar bari nyarane kana bilik kaputren. Atuh ati asa digerihan ku hinis, jajantung asa didudutan. Najan atuh diupahan teras oge ku Nyimas Nawang Asih. Tapi kasedih jeung kalawang mah taya eureuna.
terus-terusan marengan hatenya kesamagaha. Ngarasa bingung teu mangitung-tung ngalangsa anu taya papadana dina mangsa anu bakal kasang hareupan naha baris ngaranna panaon nu bakal kasorang. Kacaturkeun Kangjeng Raja Narpati Nageri Mandalawangi anu mulang ti leuweung Mandaraka tos bubujeng bari teu hasil naon-naon. Mulang gerurusuhan peda diwartosana ku saurang sepuh linuhung harita tos dugi kaburuan karaton atuh Kibinata mulang heula nyaka padumukanana nyakitu di para prajurit anu ngeureunaan atuhnya marengan tas bubujeng teh bubar ka masing-masing mulang ka bumina sewang-sewangan. Nya Kangjeng Raja lebet ka karaton nanging tiiseun teras ka kapotren Nyimas Dewi Nawang Asih didinya taya jalmi saurang-urang acan kayanana estuning rehe comrek teh lain bobodoan ngajanteng sakedapan didinya bari dina manahna anjeunna ngagerentes. Ai naha keur kamarana cenah Nyimas Nawang Asih teh betusuung di kaputren teu aya. Buah-buah aya naon-naon ya nu tumiba. Buah-buah aya kejadian ya. Aduh. Nah kamana atunya ngahulang nyara dalami bari ngimpleng-ngimpleng kana kaayaanana nu janten garwa pedahal teu kasampa. Panasaran rek diteang ka kaputren Nawang Asri sanyu nyaho manehna nganjang atawa nepungan ka Nyimas Nawang Asri. Maklum aing maboga prameswari dua teh meni lir ibarat dulu repat kuhinis tah pokona mah buah-buah keur ngasuh barudak didinya. Cing rek diteang ku aing. Harita para mitra sadaya Kangjeng Raja kebat kapalebah kaputrena Nyimas Dewi Nawang Asri breh atuh diburuan kaputren tetela seueur jalma para prajurit didinya ngagimbung bari keur sahe ngobrol ngan teu puguh dengekeunana lir ibarat jog-jog monok cenah para mitra juga kumaha jog-jog monok teh rame urang ngobrol itu ieu teu puguh dengekeunana wang wengong teu puguh sigana mah ke aya naon ieu teh keur naraon di darieu para prajurit. Tapi para prajurit anu sami karumpul di dinya saurang eta aya anu wantun cumarios naon-naon malah anu tadina recok ngarobrol teh ayeuna mah jep-jempe lir gaang katincak taya nu nyuara saurang-urang acan waya mah sepi jempling para mitra puguh we atuh nambah-nambah kaheran kanggo Kangjeng Raja. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, sakumaha nu kauninga para prajurit anu sami karumpul di dinya. Saurang oge taya nu wantun cumarios. Atuh Kangjeng Raja harita teh ngadawu. Ai. Nah aku naon bet jarempe wae ieu teh Nah teu bisa ngaromong. Nah dikunci atuh bibir aranjeun teh prajurit. Anger taya nu ngawalon. Nganu aya di lebet kaputren harita meni caruring hak. Bireh ngadangu sora Kangjeng Raja aya di luar. Malah Nyimas Nawang Asri langsung pias raraina taya getihan. Nu satrasna nanangkeu pageuna keur ka Nyimas Dewi Nawang Asih. Sedangkeun Kipatih ngoreja cengkat kebat kaluar sakedap oge
harita teh tos sepapayun-payun sinareng Kangjeng Raja. Atuh Kangjeng Raja langsung nyarita bari semunu keheul. Pati, aya naon ieu teh hebat ngagimung kieu? Aya naon Pati? Jeung keur naon maneh bet aya di Kaputren Nawang Asri, ha? Kamana deui Nawang Asih? Bet di Kaputrena Suwung, tumaros Kangjeng Raja meni menorostos. Lir kacang ningang kajang bakat tingku ngaraos heran sareng ngarasa panasaran. Gusti, kamu langkung paos memangga we atuh geura kalebet Kaputren Gusti. Yo, sumuhun. Da nen sumuhun teteh Nawang Asih aya dilebet ka Gusti. Mangga kalebet Gusti. Hati-hati nakar Kipatih nyaritana bari ngebrehkeun sikep pahora hormatna. Manehna henteu nyarita samarangan payuneun Kangjeng Raja mah. Atuh anu ngadujaga sangkan Kangjeng Raja teu nimulkeun kacece beka dirina. Waktosna se